Oke, Bang. Hadir. Ayo naon, Pi? Kumaha ada, Mang? Alhamdulillah. Oke, Bang. Kuring teh keur lieur ieu teh. Liar kunaon jeung Ipi? Tugas jurusan. Muhun. Tugas jurusan. Muhun. Pan abdi kuliah di jurusan sastra jeung bahasa isyarat. Oh. Jadi ka dieu teh maksudna bade ngayakeun panalungtikan gitu. Nah, Muhun panalungtikan panalungtikan di jurusan bahasa Sunda maksudnya? di Piwarang ngawawancara anu aya di kampus. Kumaha nya Kang Ibeng nya? Aya lah gampang jeung Ipi eta mah aya. Abdi teh ieu terus dibiayaan naon nya kudu beres meureun tapi daripada mubajir ku abdi sorangannya kanu bisa ngajawabna weh ieu lumayan lah rezeki Sakitu mah lumayan jeung Ipi kanggo mesel kerupuk sateuk mah. nya dipesekeun ka waci mah satruk Kabita kuring euy. kumaha tuh Kang Ibeng abdi mah moal naros ka Kang Ibeng masalah panalungtikan ieu dak Kang Ibeng mah abdi tos terang lah kumaha ka awewena Ah, sok kitu jeung Ipi mah. cok nih cok saha itu Kang Rai Kang? tingkat. Ieu, jeung cok. Iya. Yang Gipi teh bade aya panalungtikan. Panalungtikan perkawis bahasa isyarat. bahasa isyarat terus kumaha Kang Tah jeung cok na datara nyarios. Cingeun. Jadi kira aku merenang kudu make bahasa isyarat sugan bisa gitu. Ieu jeung Gipi aya panalungtikan tesisna. Cik, di buruhan aya buruhna lumayan. kumaha kayak akang naros abdi ngawalan Iya, tapi gitu. bahasa isyarat deui Kang Upami leres walaranana di bahasa Kering Arab. hartos sih Lumayan. Sok dah, sok dah. Ayo, sok Coba. kawitan atuh Di kawit sok diajar. di mana Kang video wae? Bisa di dia langsung lah. Sok Sok. mana? aduh Kang laler sedayana wah di buruhan Kang yo oh Kang Ibeng Kumaha kitu, Pi? sae pisan itu jalmi teh laler sedayana jawabanana Masa teu percaya, Pi? bener Pak Emang kumaha kitu patalekanana? kieu sim kuring teh pan mitina macamkeun aka hiji yo Hartina naon hartina ta? artina teh lalaki sajati mah boga awewe hiji Kudu hiji. bener Bener, ka harti. aya cok manehna teh cenah dua Abet dua. kudu dua jadi ngarah urang teh lalaki teh adil Wih. filosofina Hade pisan. Asli. Terus nu kadua, Nuka dua sim kuring teh nyabak tarang Heeh. artina teh bari peureum kitu nyabak tarangna artina teh awewe mah kudu pinter Pinter. Pinter. Kudu kitu bener. pinter nyaker beuntanna nyaker kayaan peureum nah itu Hati. Terus dijawabna kumaha? mainna teh nyembokeun ieu Imbit. ini tah meureun hartina kieu lain pinter hungkul tapi awak ge kudu nu alus Kudu gede bujur. aduh pokoknya mah alus awak cenah bener Nu katilu. nu katilu Heeh. kuring teh ngajukeun nu katilu tah anak teh kudu tilu kuring teh Oh, geus ganti jadi memang teu duanya. tilu kuring teh ambeh wareg Oh, bener ka harti aya lah. cok manehna kieu Ieu naon? hartina ulah gitu Kang kudu ngajalankeun bulet KB Berarti sadar keneh. bener pamarentah wah saluyu jeung pamarentah jadi kuring teh sugema pisan pasikeun weh tadi artis teh Antisipasikan. mun ge Kayak Itu urang lah. urang ditaros sugan menang honor mun atuh Ya, mun Kang atur nuhun pisan Nun sami-sami pengen. ya Tong hilap. oh siap
Oke, Rina nyaliranya. Iya, siap. Datana we, ku oke gintun. Ya, enggak. Yuk, atur nuhun Kang. Enggak. Yuk. Kumaha tadi? Nah, kumaha naon Kang lah. Emang kumaha gitu? Bejana dedenya menang duit, kadang bisa ngajawab. Nya, duit mah Kang tah, duit mah aya lah. Nah, haji nu teu butuh kieu kana duit isa kilobana. Keuheuh Kang. Teu aku naon? Eta bieu pertanyaanana Kang. Emang nanya kumaha gitu cik? Hayang ngadengekeun akang ieu. Eta cenah nu kahiji, manehanana ngacungkan curug hiji kieu. Heeh. Majarkeun cenah. Nah eta panon pecak cenah ngan aya hiji. Kan teu ngeunah saya Kang, dikitukeun. Oh. Terus nu kadua kumaha? Eta nu kahiji teh can jawab, Oh, jawabna kumaha heula. jawabanna kumaha jawabanna? Jawab heula ku saya. Jawab 2. Da tadi nama panon saya 2. Oh. Kan gering step saya teh. Jadi panon hiji, Heeh, leungit bener nu hiji. kaharti. Gitu. Terus nu kadua kumaha gitu pertanyaanna? Tah Kang nu kadua. Nu kadua teh manehanana tarang di kieu-kieu Kang terus Heeh. peureum manehanana teh maksudna naon Kang kitu. Nah nunjukkeun tarang urang teh hideung. Poe kitu manehna peureum. Jawab kumaha? Jawab we ku urang teh tah bujur ku urang dikitukeun Kang. Dijawab Leuleuh dah bujur. saya mah. Terus nu katilu? Tah nu katilu, tilu mah nunjukkeun leungeunna tilu kieu. Maksudna naon Kang? Panon panehanana 2, panon saya hiji. Tilu Kang, leuwih ambek deui Kang. Dijawab kumaha? Dijawab Geus kumaha? Capek saya mah geus ajak kelut we Kang, peurepan ku urang. Ngajak deut. Tapi manehanana nyarengeh bener cenah Kang. Mare duit we nya sakieu. Mare duit we. Ah, teh hayang duit nage Kang ari ngahina kitu mah.